Awe mah aneh, yang ditusuk tapi tara pae. Kaboga mana teh geus gawenya? Nya atuh put kaboga urang mah geus gawe, geus bisa ningali sorangan. Emangna kaboga mana gawe di mana kitu man? Soalna urang teh can pernah ningali kaboga mana make baju gawe. Baju gawe nama bebas put. Anu terpenting mah ya menarik jeung enggeus berpengalaman. Nya gawena di mana ih? Eta puput di aplikasi Hejo. Aplikasi Hejo nu kumaha mana man? Iya put ya. Nah, Asia goblok ieu mah aplikasi open bank. Goblok. put. Bapak mana aya nganggurnya? Nya di PHK kapan? Tapi nama geus gawe deui usaha sorangan. Emang put, usaha naon bapak mana? Buka toko nggak penting man. Oh, penting hungkul put buka tokona. Nya pas toko tarutup dibukaan deui ku bapak urang make linggis. Neng. Geus jelaskan aya nama Neng nu salah. Nya a, neng nyuhunkeun dihapunten ya a. Nya ku ade hampura. Tapi kade ulah sakali-kali deui maneh ngalakukeun kesalahan. Mohon aa, neng nyuhunkeun dihapunten pisannya aa. Lur, dengekeun. Namun aya awewe nu menta hampura ti heula jiga teh nita kieu. Pi, eta lain awewe tapi bidadari. Coba pikirkeun. Mana aya zaman kiwari awewe menta hampura, bener teu lur? Put. Ujang kelawa duit ya put. Wah, maknya lawa pisan jang. Loba put, sok puput rek minta naon. Bener jang, bubut bisa minta naon wae. Nya sok, bebas puput hayang naon sok. Aing hayang putus titik. Le, naon bedana motor jeung monyet? Nya beda atuh, ai monyet mah sato, ai motor mah barang. Lain atuh. Naon atuh? Ari motor mah Kawasaki, kamu monyet mah Kawasia. Anjing, mana monyet botak kieu sia teh. Teh gawe di mana? Di Shopee jang. Geus sabaraha lila teh gawe di Shopee teh? Aya 10 bulan mah. Bagian naon teh? Bagan nyicil jang sampai peleter. Urang koyo yuk urang. Orang ke PMS euy. Sarua urang itu PMS. Maknya lalaki PMS. Naon lalaki PMS teh? PMS posisi mama salah kela pindahkeun heula. Jang, ai mana geus boga ka Bogor, Cang? Nah, nanya kitu. Emang teu meunang. Nya meunang sih. Geus boga ka Bogor, Can Ujang. Nya acan, emang kunaon kitu? Urang dititah ku ka Bogor maneh nanyakeun kitu. Tah ieu rek ka maneh bikeun ku urang ka Kabuh maneh. Ulah teh. Nit, anu bogohon ka urang sia. Saha we? Eta si Ani, Kumaha ditarima teh we? embung ah. Si Ani mah boga ka Bogor kan? Saha we? Si Roma kan? Ujang, jang. Naon atuh si Put? Ih, ka dieu sagala nyawa aing teh keur lieur anjing. Kurang sia goblok kaambekan gitu. Lieur Put aing mah ku si emak nyaho boga duit teh saeutik. Kadon dibalikeun STB graput ku si emak. Nya bae atuh jang si mate hayang nonton, TV na teh mah gambaran. Nya si Put emang TV mah ya gambaran. Cuman Magicom euy sanguan Puput aing lapar, goblok. Dah hare heuh teh goblok. Bang ojek. Nya Neng ayo, bade ka mana? Buru tuh Neng. Kakak cing wae, bade ka mana? Ah, ke mana-mana mah nanya we hungkul sugan we lain tukang ojek. Semangat tukang we. Beh, alus buat amai mah berminyak. Aus di mana goblok? Tunggu aing teh era. Ye ge aing rek ka tempat perawatan heula, meta berminyak. Ulah moy, ye nya boga wajah berminyak mah pertahankeun. Sia goblok nah kudu dipertahankeun. Nya, soalnya ayeuna harga minyak keur naik moy. Mending jual kasih emak sugan we payung. Tewi pak.
Mana mana yang menira rusuk itu? Itu si Apirman anjing kepecok orai. Wah, nu balik goblok geus disedotan racuna. Justru eta teh arem beungeun nyedot racuna. Dasar garobok hayu Black, kurang we disedot racuna. Ayo teh, Kala buru. kala kala kala, kala. Emang belah mana Black nu dipacok orangna? Eta teh pas kepala nanutna. Mana yang jalan-jalan atuh kamu? Dede tak apa gitu, lamun jalan-jalan ke mall teh haramnya ho. Haram. Haram kumaha, Mak? Haram bor duit, goblok. Le, di mana? Weh, Jang. Ini beli parfum, Jang. Asik, parfum naon ieu? Ah, parfum murah weh, Jang. Urang mah isi ulang. Anu sabotol 50.000. Teman. Ye, apa boleh ujang mahnya beli parfum buatan Prancis 200.000 sabotol. Ah, sombong. Put, mana make parfum naon, Pop? Tah, parfum jengkol 20.000 sakilo.